Naon sih ulah noelan bagi? Dil, aing unjung beuteung sia Dil. Dek nabu bedug. Dung dung beuteung seding jeung. Gede ge 2 galon. Galon. Dil. Itu mah jas si Tika, Dil. Oh, aja Pel itu masih 3. Terus itu sage lalakina. Teu nyaho. Lain bapana kan, Pel? Itu lain lah. Sage urang nyebut lah. Shh, ulah ganing. Wah, Dil, kayaknya eta mah kabogona si Tika menang mau di Sukabumi. Kira aku, Pel. Si 3 daekeun ka lalaki kos kitu. Aki-aki teh mah lalaki nage. Oh sih, apa menang ngajodohkeun makolot beurnya ti ditu. Mun gitu bisa jadi, Pel. Berarti teh si 3 ka dieu endek kabejan ka emak jeung bapana. Oh, bener, Dil. Karunyanya si Tika mah nya geulis, nya montok. Dijodohkeun nya aki-aki sesarinyuk kitu. Oh, Dil, parah eta mah. Musibah gede jeung si Tika ieu mah. Hanggeus saya urang mah bro, bejan si Memet, karunya si Memet. Oh, geus ge. Ayo. Mules amat sih beuteung aing. Semal bener kudu geura distorkeun heula ieu mah ka kamar mandi. Ih, HP saya ngegolel. Waduh, jadi mah HP si Mumu. Ih, sembarangan bae dan HP teh ya. Anu maling naon? Mo. Mau boncel. Mo. Kamana sih si Momo? Oh di imah gitunya. Wah, pasti lagi ulin masih Momo. Terus, HP-na pohoan ketinggalan. Nangis lah, benjo di ampihan heula. Daripada ditulen di dieu, bisa anu maling naon. Mo. Baik, daripada saya nganggur, mending urutan aing. Ya, sama sok yang diurutan. Ih, Kan lo sebul. kali-kali ya tuh Met gantian cenung urutan aing. Oh, si hang diurutan gitu. Atuh lah, ulah sia bae yang diurutan. Ih, Oke, kayak orang urutannya gantian. Tapi sia kuari urutan yang ngelan. tapi benernya gantian. Oh, bener. Kayak kau yang diurut, buk sia sampai lurus. Ih, Medan. Met, gawat, Met. Oh, Met, gawat, Met. Gawat kenaan sih sia? Si Tika, Met. Si Tika geus balik. Lu bener sia? Bener, Met. Waduh. Akhirnya si Montok kembali pulang deui. Tapi gawat, Met. Si Tika baliknya mau ke Bogoh. Mau ka Bogoh. Oh, nyadilnya. Oh, Met. Eta mah pasna lain sekedar kabogoh, Met. Pas geus jadi calon salaki si Tika, Met. Aing mere pun lu bener sia ulah nyin hoak. Nyaho piraku si Tika karake sakedeung cicing di Sukabumi balik deui geus mawa calon. Bener, Bek. Orang kami tadi nempoti di itu. Manena lempang jeung lalaki sebari mesra-mesraan. Betul, Met. Tapi lalakina peot, Met. Kos aki-aki botaneuh. Eta sia. Tapi sia serius sih eta ngomongan aing. Bener, Met. Serius kami mah. Oh enggak, sayo, tangkeun si Tikana. Penasaran aing, kecewa aing lamun bener si Tika mau calon mah. Aduh, sia-sia penantian aing. Oh, geus hayu ge. Tadi manena lempang ka ditu. Dek ka mana meureun? Ayo tangan be, haram jada. Aing ngejar si Tika tiker orok, geus gede malah benang ku batur. Sep. Hayu saya teh. Ih, kemana ya HP aing? Kok eueuh sih? Tadi asana ditunin di dia ge ku aing. Waduh, kayaknya anu nyokot ge ieu mah HP aing. Aing sih teledor pakai poho di ninggalkeun HP di luar. Aing ka budak heula kitunya, sugan bae budaknya ho saha nu nyokot HP aing.
Ya, Isna. Seger ya. Ya. Kemana? Ini si Mumu. Jangan kadi itu kekapanggih. Kerulin di sawah kitunya si Mumu. Keur ngopenan anak bangkung sugan. Jadi tangan di lembur mah Aduh, Mumu ku hararese di tanganna. Dari kete jual lah HP ku benjo. Tik tik. Gimana ya mah pernah? Pira aku lah. Kesan ge. Coba ga? Yang. Ya sama si Tika. Iho, bener. Berarti si Tika geus balik. Tapi jeung saha eta nya? Ku benjo teu kena sih kalalakina. Mesra amat. Ku benjo dipoto lah. Aju benjo bebeja ka budak engke. Kedengerannya kan dek nyampe baturan tika heula si Mumu dek ditraktir jajan di dia. Oh tuh. Tangguannya di dia ulah mamana. Oke deh. Tangguan. Mau mana si Tika? Si Tika. Oh, kira si Tika geus balik. Tah tak si Sandi jeung si Latif. Si Tika geus balik. Tanya aja can manggih aing mah. Geus mo tadi nempo jeung si Latif. Ya Tip. Oh, tah. Oh mu, tadi manehna geus balik mau lalaki mu. Tanya eta mah calon si Tika meureun. Calon naon? Atuh calon salaki lah mu. Pira aku si Latif. Oh, ih. Mo, HP saya ya. Oh, HP aing dicokot aku sia, Jo. Tadi benjo manggih HP saya di meja, terus benjo gegeruan ka sia. Sia neueuh meureun di imah, jatuh nembalan. Aing ke di kamar mandi meureun, Jo. Jadi teu kadengian segegeroan. Oh, kirain masih eueuh kitu di imah. Makana HP aku benjo diapihan be sekalian nangan sia nek dibikeun. Geus nuhun nya, Jo. Heeh, tapi dia ge HP-na. Benjo boga foto si Tika jeung lalaki. Tah, Jo. Heeh, tuh. Euy. Oh, ja. Cek aing ge naon, si Tika geus balik, terus mau calon lalakina. Pira aku sih ieu calon salaki si Tika. Jakolot ieu mah. Lain kolot-kolot deui mu, geus bautaan eta mah lalakina ge. Oh, ieu mah bek. Tapi lamun lain calon salakina saha eta? Kos si Tika daek mesta-mestaan kitu. Oh sih. Ih, pugu cai emang geus pasti eta calon salaki si Tika. Nya Tip. Oh lah, jadi kayaknya si Tika balik ge, henteu kenal-kenal lakina eta ka indung bapana. Oh sih kayakna. Tapi kok bisanya si Tika daeken kalau laki kolot kos gitu? Dijodohkeun meureun kumaha kolotna di Sukabumi. Bisa jadi, Bek. Ih, karunya amatnya si Tika dijodohkeun jeung laki kolot kos kieu. Oh, mu nyakolot, nyalepet beungeut nah kos lenta sawah. Kos lenta sawah benjo. Oh, kasubek deuleu be tuh fotona. Oh sih, gantengan aing keneh padahal mah. Hojo. Sarua bae lah kasubek, nu itu beungeutna kos lenta sawah. Lamun kasubek beungeutna kos cacing kekeremieun. Jelema edan. Kos kumaha mun cacing. Apa kos gitu, kos kasubek. Pinakeun sia. Gas. Ayo, tegas tinggal ayo. Ayo aku langsung aing betul lakina. Ayo ge, di warung kene meureun hojo si Tikana. Oh, tadi mah. Saya tadi kan itu, kata aing kauruan, ada yang ngisi Tika mau lakinya balik. Oh, Saya. Assalamualaikum. Mu.
Assalamualaikum. Mo. Assalamualaikum. Momo. Kemana sih si Momo? Kerulin gitunya. Mang, mana Sitikana? Mamang, emang itu sama? Lo ngomong jawab mana Sitikana? Nyaho. Gedeng. Mang. Iya, Buk, apa sabut kelapa? Sia atuh buk lah. Nyaho, buk sih kos gitu jajo. Oh, jadi mah kau sabut kelapa tuh. Macam-macam sekeren-keren buk aing kos apa Korea. Wadaw, kos apa Korea cenah? Beungeun ke Costa Rica. Lain kos tadi bang Radip, tapi kau sabak dangdut. Ya kan sararia. Yo, geus ih, saria mah aing ngaledek beten po umur. Nyaho, awalat ke sararia. Mang, Sitika ka mana? Lain tadi Sitika ti dieu. Nyahonya, tadi neuk ka imah buaturana cenah. Ka imah sahanya. Ka imah si Mumu. Oh, Sitika ka imah urang tah, Mang. Sia Mumu tah beter Sitika. Oh, Mang. Sitika mah tadi nyamper bae ka imah sia. Hongus ge kumu telepon bae ge Sitikana. Udah ditelepon, HP-na kita dibawa di imah. Oh, Kekelan, urang deuk nanya ieu, Mang. Sebenarnya dinya sana Sitika. Kamu nanya? Atas ya haram jada ditanya bener-bener malah ngajak kos gitu. Nangan penyakit, Met. Sia mah kabeh karena repo. Hendak naon kudu hayang nyaho aing sesana Sitika los. Ih, benerkeun kolot. geus met ulah emosi bae. Mang, emang mamang orang mana gitu? Orang mah seriusnya ieu nanya. Orang Sukabumi, emang kunaon? Kuna naon sih? Ju ilu ka dijieun Sitika anak naon? Atuh yang ulin be, bari silaturahmi. Oh, Met, ke dia lagi, Met. Naon sih? Ka dia bae. Udah jelas eta mah calon salakina Sitika. Soalnya tadi ngomongna ka dia enak silaturahmi. Berarti ku Sitika dikenalkeun ka kolotna, Met. Oh, Din, juga maya. Soalnya songong gila mana. Nggak semua aing cemburu ka maena. Gila mana songong deui. Wah, mending kurang alungkeun bayu ke cai. Sika. Gas. Woi, nek naon ieu? Ulah bomong bawa dak. Nek dibawa kemana aing? Nek dialungkeun ka cai. Parakeun ka bayu. edak karunya. Woi, Mamet. Woi, ih karunya ih. Ih, aing mah eta budakku parah. Karunya baturnya kolot. Ih, aing Mamet, woi. Ih, aing. Aing neuk nyusul Sitika lagi balik ka imah. Mu, kok si aya di dieu? Oh, Lain tadi ka imah sia, bae orang si aya di dieu. oh, Tik. Aing karek hendak nyusul sia ka imah. Oh, tah. Oh. Mu. Tadi si manggil laki tuh di dia. Manggi, Tik. Terus kemana ku hari? Kok eueuh? Ugu dibawa ke budak, Tik. Bumet CS, lagi bangkeun ka cai. Hah? Nu bener sia. Heueuh, karek tadi mah. Ih, aing mah hong geus aya susulan heula, ke bae urang. Ngobrol-ngobrol nanya-nanya kabar mah. Hege. Aing mah ku aya bae budak teh. Oh, ih, ayo kan. Gas belangkeun. Oke, Met. Oke, siap yuk. Hiji, 2, 3. Woi, haram jana sia. Selain naon ke sararia. Salahna mamang geus berani nikung gebetan Kang Memetnya. Ya, Sitika mah geus kebal gebetan urang. Kunaon balik ke Sukabumi mawa calon kos kieu. Calon. Astagfirullah, Mang Empit. Montok. Beran naik, Men, beran naik. Tik, ieu batu-batu sia tah. Ramja ada aing menalungkeun bae ka cai. Dak, saria tarega amat sih ke Mamang aing. Nyaho. Tik, emang ieu bener Mamang sia? Emang eta mamang sia, lain calon sia. Calon aing cenah. Ieu mah Mamang aing mu. Oh, Dak, berarti Saria salah paham. Eta mah lain calon Sitika tapi mamang Sitika. Oh, jadi saria ngirana eta calon aing. Nyaho sia. Dengekeun nya. Jadi ieu mah Mamang aing anu nganterkeun aing balik ka dieu. Terus Mamang aing jeung pamajikana anu endek ngegantian aing maturan makolot aing di Sukabumi. Berarti sia mal jadi dong Tik cicing di ditu.
Moal lamu, jeung saya mamang aing ya jeung pamajikanan numaturan makolot aing. Syukur atuh kitu mah. Aing eueuh sia mah karosel tik, eueuh batur ulin. Tik nama teh kesal. Eueuh sia mah eueuh openaneun. Geus ganeng sia met lah. Pokona aing tidak mau tahu mamang aing geus baraseuh tuh ku saria ulah saria diceburkeun ka cai. Pokona sia ge kudu baraseuh tah kos mamang aing. Oh bener tik, rugi aing kekabean ya. Gerana raronge yang ngarep pencai. Ih, kami nek kumakeun. Gerana raronge misalnya dia. Nyaho gerana ronggeng sia memet. Ditahan tah anak buah sia nonggeng. Jeung sia segala. Oke, nurut baik makasih ya mah. Woi, Enggak nongeng. Oh, gerah. wah, iya berita si montok ah. Udah amat nih. Ayo bacongnya. Gara-gara Berita montok yo. sia memet nonggeng. Nyaho. Iya montok. Hei mang. Ada guys.